Bismillahirrahmanirrahim. Urang ge lamun urang merenung ka muriang urang. Urang muriang dibere leuleus. Di mah bae ku ari matus, di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga panyakit leuleus, sesek urang gairah. Secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu, nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah, nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae, bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok. Tuh kan aya rahasia, urang teu paham rahasia Allah, endeup ngabalikeun Allah ka dirina, aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunia, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Dibantak urang ge ulah sok bingung, eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deleukeun aya hikmahna ge di satukangeuna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah, dokter carita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jawing amat. Bogoh dibawa batur. Sia elehan amat. Nah, kunaon teh disusul? Nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lompat ka dinya. Bagus teh geus. Geus mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah. Pasti aya rahasiaan di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus kajeun dah peler mah aya ieu. Anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Itu sian teu marah, geus moal geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus. Luhur ya budak ge luhur. Luhur ya budak ge luhur. Jadi ledek naon ge terus bae, geus sabulan 2 bulan satahun bener. Aya ceng. Ceng bangunna ieu, can boga pamajikan. Encan. Ieu milu ka ditu. Ka mana? Ka imah adu teh. Aya naon? Teu hayu bae ka ditu. Daek aceng tadi dia sagawe-gawe bae aceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupan. Mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ye emang kumaha gitu. Terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Neng kumaha mun dikawinkeun ku abah? Kasa aya abah boga pilihan. Saha abah anu embung. Oh eta embung mah maksa abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus 3 embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Itu. Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan. Waduh, buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah, bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae atuh ya rumah tangga geus masalah geus. Ngapaman nu penting bahagialah di dunia ieu, jamal kebal sia kaderna ku aing salatna bagus, baca Qur'anna bagus. Lah tuh da dunia ieu di abah ge jamal beak. Geus lah pokona mah tah kawinkeun. Tuh itu rahasia Allah. Tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah dari pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar. Aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideleuk ku Gusti Allah. Sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideleuk ku Allah. Urang dibere panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah eta saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang da ka eta teh sodmatil ula Allah bakal naikkeun derajat. Urang lempang ya, begitu orang lempang ditajong, boblok ka batu teh neuleung meureunna. Cak batu emang aing irahan neuleuna. Jadi ngerti balik itu neuleung. Sia kunaon nyarekanana aing cak batu. Eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus.
tapi lamun urang ditajok masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu poe ieu geus Allah naikkeun pangkat ieu eta sodatil ula muriang urang ieu bos ka anu geus rumah sakit anu geus sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarag sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan ieu kakarag kadenge ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala tak eta mah teu direken tah Bos kitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Tah lamun urang boga ka Bogo, sekat ku batur dikawin. Alhamdulillah. Pasti nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus dang Allah. Geus dang Allah, geus kumaha pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murahin. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang. Ayo atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Wih mantep. Geus lah geus masalah geus. Sia da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Saya dek kajian lah, sugan pendek umurnya nak. Brak angel kapaeh deh. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan. Bae kuari ngayakeun muludan. Asep kita balik kunaon yang jadi protokol yuk protokol keseu nu nyawa dalil mulai tadi nama diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep kita balik Sep balik ke Asep naon muludan protokol ya siap atuh jadi protokol atuh bohong mulainya jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh. Di pondok nagenya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya hei sabisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep, iya Haji Podoli itu bisa datang, macet didoyong, macet total kayak kontainer. Aku batu, Haji ku batu, Asep bae ceramah siap. Nyana napas lagi ya, cilok mundur santri. Alah, yang nyaritakeun sagadang pecang aja gila. Yang monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana, de beres. Amplop 3 protokol Kori hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna imam ditarik jadi imam taraweh. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun manggeus kadenger, ada bisa pepeletekan, geus mulai diperhatikeun. Cep, ulan si aya di imah aya.
tuh mang anu paeh aju paeh sih bebeja kaing pangmandiankeun Sep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus Ilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jelema geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos gitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang ngeunan tenang ih jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cek aing tenang ke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teh meuli ayo bae goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun hei mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sapoe dua bae kotok aing gamah leungit sia beureunya ieu teh nu didahar ku sia teh ya teu goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cok kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha kitu disieun ka mana balik deuk balik heeh nek nanti sagedeng doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik kujana menang saminggu datang di sini mah baju aing dibawa bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilahin yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya na blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolahan gitu mungkin teu bagus nyebut dodna mungkin waladhdallin ieu mah kena buleut dodna waladdo takos kitu wadek disalapkeun geus ku batur di ortodok kajeun diburut-burut kajeun dibudug-budug emang asli budug masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam
jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta kos kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh caricing di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid ai imam gitu teu nyana teh neuleuh biasa we ngimam manusia beres barang neuleuh orang imam nanti urusan di dia terus ngobrol di hari pun masjid saya bisa jadi ngimaman di dia ke kiai itu jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitin kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ka kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ai leutik mah jangan naon masya Allah iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu menteu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya itu di mana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok. Daek-daek los. Bodoh sia. Jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia. Teu daek ngaji atuh geus. Sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los. Mayar henteu naon henteu. Acan balik bae los, acan pindah los, sama kumaha sia bae. Tapi hasilna kok beda. Oh, pan didoakeun khusus. Lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti. Tuh. Nu mantak nyana jula leuleus ge hatena. Leuleus. Sakalina teh leuleus balik tuh begitu. Jadi beda salap mah. Tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah. Innallaha falikul habbi sanyana Gusti Allah
anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk nah iyalah zalikumullahu fa'anna tufakun wallahu alamu bimuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain nang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana Pak anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah kaki itu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah Maha Pencipta falikul isbah naik wari dalil kana Maha Pencipta na Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah beuh teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok gerak bingungan kabeh ge etang ke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq
ajar sodik mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui ta eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab ayana sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe deui panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan ku naon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khalikul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi beurang Pak nu ngajadikeun beurang teh sah tanyakeun coba ka orang Amerika tanyakeun ka orang Eropa tanyakeun ka orang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walahaya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak urang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila reup hees ulah dihudangkeun bubar Jumat eta bawaan sinar matahari isuk-isuk pan teu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat berang orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik kuari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat penting teh wa ja'alal laila sakan lumentak aneh kuari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok engka geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang beurang magrib tutup geus bae
usaha berang Jatilok aya nu macul peting tapi kuari mah justru macul ti peting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun penting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngeunaheun pan Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yustakuni wa asakuhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kena wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh ieu nu di imah ngobrol datang ka jam 2 deuk iraha tahajudna deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna
jadi mual kaluartina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadele gelis dan nu betot kadele petot nu putih kadele putihna nu hideng kadele hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poek henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yunjarhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop angtun deskauzun janjatun febdalpun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3:10 aya jam 3:04 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3:30 magribna lamun urang keur make jitu waktu wib waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeb mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir
geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu, mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu. Incu eueuh mah nya ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia? Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka saja. Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah. Sarwiti hiji sin, ro paeh ulah dihitung. 2 waw hirup, 3 ta. Sin 60, waw genep, 60 genep, ta 200, 200 60 genep. Ngaran siasa Teddy. Ta 200 dal opat berarti 204. Lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12. Sarwiti tadi sabaraha? 300 260 genep bagi 12 sabaraha? Cepat kalkulator. Masih keneh aya keneh nyesa bagi deui 12. Sesana tina 12 sabaraha? Engke Tedi bagi deui 12, sesana sabaraha? Masih keneh loba keneh bagi 7. 7 teh poe. Bagi 7 deui, sesa tina poe sabaraha? Ieu jadi dukun ya. Jadi dukun ya, diadukeun yang ngaranna ieu. Nah, ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu. Ieu opat, Sarwiti opat ngitung ti Ahad. Minggu, Senin, Salasa, Rebo. Wirid ku sia tapar Rebo. Ye, sia ujianana. Geus lah pokona. Jam sabaraha cenah Kiai ngawiridna? Magrib. Batur sholat siang ngawirid. Teu kudu sholat. Diutang dihitung diutang pahala karana ge husbana. Tuh, wa ja'ala syamsa wal qamara husbana. Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan. Yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna. Tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta. Geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito. Ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot. Dihitung kurang tahun naon ieu? Hitung. Geus tanggal hijina mana? Tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon? Geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana. Asal diaji bae. Lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan-hitungan menang Amerika. Kunaon emang? Kurang otentik apa naon? Urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus. Asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti MUI nungguan heula ti Amerika, nungguan ti luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun. Nyen cenah urang rumus can bisa, urang nyen rumus can bisa. Make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus. Ari make sulamunairena ngaji nyen rumus sorangan. Ngaji nyen rumus sorangan. Beak cenah eta nyen ku sorangan. Wawasanna leuwih ke depan. Kurang kumaha Syekh Mansur.
tapi kuari coba kurang yen kurang nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika mata kagiclek bae ngahajanya matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional da kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetep Sulam diulah-ulah ngaji Sulam tetep menang da kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli da kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari kedirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarna di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu yang serikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulusia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyeun rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu nu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana tinggal ngaji baik dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falakiyah mah beda seutak setik jeung Sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola Pak SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September gas nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan teh maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pakai tetep Sulam Durusul Falakiyah jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kada ngaji falak kena nyahoun falak salafus sholihin
palak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua nafalikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana nu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Almasih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok ya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid ka mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deh tak kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan kuari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh 3 hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudratil rodatil muhayyat sama basar kalam das
dan syukur sakit doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habiwan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli toriko ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh ka nu bersih ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah Masya Allah jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al mah artina seluruh pegawaian adalah pekerjaan Allah. Pegawaian Allah, pegawaian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pegawaian-pegawaianna. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir ta supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah asa didengekeun bae ku Allah asa dikanyahokeun bae ku Allah mahal tah hayang ka dinya teh nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu bakal nyaritakeun perbintangan nah ieu engke ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam